اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu henteu beriman saha ahadukum salah sahiji di antara aranjeun ai imanan kamilan, tegesna henteu dianggap ngagaduhan iman anu sampurna di antara aranjeun teh, hatta yuhibba sehingga eta si ahad teh mencintai li akhihi pikeun saudarana eta si ahad ma yuhibbu kana perkara anu mencintai eta si ahad teh li nafsihi pikeun dirina eta si ahad. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana eta hadis saha Ahmadu Imam Ahmad, wal Bukhari sareng Imam Bukhari, wa Muslimun sareng Imam Muslim, wa Turmudi sareng Imam Turmudi, wan Nasa'i sareng Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah sareng Imam Ibnu Majah rahimahumullahu taala anhum. Ieu semuana hadis teh an Anasin bersumber di Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas nampi cariosanna langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos nyarioskeun saha Ibrahim Asy-Syibrokhaiti, Syekh Ibrahim Asy-Syibrokhaiti, wa waqa'a fi riwayatil Ismaili, sareng parantos ditetapkeun dina riwayat Ismaili bahwa hadis anu tadi teh teksna hatta yuhibba sampai ka seseorang eta mencintai li akhihi pikeun saudarana eta si ahad al muslimi anu muslim, ma yuhibbuhu kana perkara anu mencintai eta si ahad teh li nafsihi pikeun diri na si ahad, minal khairi tegesna berupa kebaikan. Berarti ieu hadis teh aya dua riwayat anu sedikit berbeda. Setiap jalma Islam pasti bercita-cita hoyong ngagaduhan iman anu sampurna, termasuk sim abdi hayang teuing ngagaduhan iman anu sampurna. Ku hayang-hayang ngagaduhan iman anu sampurna dugi ka sepanjang bulan Ramadan mah urang teh ngadoa setiap beres salat tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jantenkeun iman-iman abdi teh sebagai iman anu sampurna, sampurna numutkeun Allah sareng Rasulullah-Na, sanes sampurna numutkeun jalmi, sanes sampurna numutkeun penilaian pribadi masing-masing. Da kadang-kadang ari nurutkeun penilaian masing-masing mah asa geus sampurna teh iman teh. Salat 5 waktu nyararasaan mah geus dipigawe, zakat oge unggal tahun zakat fitrah osok beuh meuni asa sampurna teh iman teh. Komo lamun geus aya anu nyebut ustad ka urang teh pan beuh meuni asa pangsampurnana teh iman teh. Padahal mah menurut Allah sareng menurut Rasulullah mah belum tentu. Iraha atuh seseorang dianggap memiliki iman anu sempurna ku Allah sareng ku Rasulullah, nyaeta ketika seseorang resep ningali saudarana memiliki atau melakukan sesuatu anu dipikaresep ku dirina. Anu dipikaresepna teh baik berupa urusan agama atau berupa urusan dunia. Nu penting eta urusan teh dianggap baik ku agama.
Lamun urang resep mendapatkan perkara dunia, misalnya resep loba duit, resep boga mobil panganyarna, atau resep boga jabatan, maka ketika urang ningali saudara urang memiliki itu semua, urang oge kudu bunga, sebab dulur urang memiliki sesuatu anu dipika cinta ku urang. Lain malah sabalikna. Apan lolobaan nama kitu lamun nempo dulur urang maju usahana urang manyun, nempo tetangga urang beli motor Aerox, deh eta si taeun kerak beli motor Aerox meni asa manyun, nempo batur menang BLT ari urang henteu cemberut. Nah ieu ketika urang memiliki sifat-sifat ulil kitu, berarti cirina iman urang can sampurna. Ngan resep ningali dulur urang mendapatkan perkara dunia mah eta mah hukumna sunnah, asal ulah benci bae. Misalna nempo tetangga urang boga mobil anyar, urang biasa-biasa bae. Resep henteu, benci henteu, biasa bae. Teu naon eta mah. Ngan lamun sampai benci urang melihat saudara urang mendapatkan kesenangan dunia, ieu mah haram, teu meunang. Hasud dia disebutna tem. Ari hasud teh pan huwal bugdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsudi. Teresep we, benci we ketika seseorang mendapatkan kebaikan teh. Nah lamun seperti kitu mah ulah eta mah hasud, doraka urang lamun boga sifat hasud mah. Nya kitu deui ketika urang resep mendapatkan kenikmatan dalam hal agama, maka urang wajib mencintai saudara urang ketika saudara urang mendapatkan hal tersebut. Contohnya ketika orang resep ngalaksanakeun salat berjamaah, maka orang dibunga lamun ningali dulur orang milu salat berjamaah bareng. Nya kitu deui ketika orang resep ngaji, resep ngeriung di pangajian, urang oge sangat resep lamun ningali dulur urang, ningali saudara urang milu ngariung di pangajian. Malahan mah justru urang teu ngadoakeun kadulur urang anu candaikeun salat berjamaah, ngadoakeun dulur-dulur urang anu candaikeun ngariung di pangajian supaya maranehanana bisa milu ngalaksanakeun sesuai anu dipikir resep ku urang dina masalah agama. Nah ketika orang tos memiliki sifat seperti kitu, resep ningali dulur urang ngalaksanakeun kebaikan, terutama kebaikan dalam urusan agama, maka orang dianggap sempurna imanna ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah sampai sabalikna pansok aya eta teh jelema Islam ngaku nama, tapi ketika nempo dulurna atawa nempo tetanggana maju, misalnya bisa ngaji, bisa ceramah, kumaha ngomongna? Dah, si eta mah kos baik. Soalim teh itu teh keuleuh aing mah. Nah, eta sok aya ketika urang izin benci nempo dulur urang maju dalam hal agama, berarti urang memiliki sifat kotor dina hati urang. Kusabab dina hati urang memiliki sifat anu kotor, maka la yu'minu ahadukum, imanna teu dianggap sempurna ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah baik-baik ieu hadis, ulah sampai urang ngerasa benci ningali seseorang atau ningali dulur orang sesama muslim mendapatkan kebaikan, baik kebaikan eta berupa dunia, terlebih-lebih kebaikan eta berupa kebaikan akhirat. Lamun dina hati orang masih keneh memiliki sifat-sifat seperti itu, buru-buru gerak taubat ke Allah subhanahu wa ta'ala supaya iman orang dianggap sempurna. Tapi upami dina manah urang tos resep lamun ningali batur mendapatkan anugerah, resep bunga ningali batur mendapatkan nikmat, pertahankeun eta perasaan, pertahankeun eta sifat. Mudah-mudahan eta sing janten ciri, sing janten tanda
bahwa iman urang teh tos sempurna menurut Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzahiru sareng ari dohirna secara dohir anna ta'bira bahwa ari ungkapan bil akhihil muslim mencintai ke saudara muslim ketika mendapatkan perkara anu ku urang dipikaresep jaro eta berlaku alal ghalibi secara umum. Maksudna secara umum ti dieu hartina urang kudu resep ketika ningali dulur urang baik anu muslim maupun anu kafir mendapatkan kesenangan dunia. Sareng urang oge kudu berharap, kudu ngarep-ngarep, kudu ngadoa ka Allah supaya dulur urang anu muslim, anu kafir supaya mendapatkan sesuatu anu dipikaresep ku urang, terutama anu dipikaresep tentang urusan agama. Naon margina? Li'annahu karna sanyanyana kalakuan yang bagi seharusna seyogyana semestina likulli muslimin pikeun tiap-tiap jalma muslim ayyuhibba kudu mikaresep lil kafiri ka jalma kafir al islama supaya asup Islam, supaya memeluk Islam. Ngadoa urang ti ka Allah, ya Allah muga Gusti dulur abdi anu masih keneh kafir sing diberikan hidayah supaya maranehana bisa memeluk agama Islam. Wa ma yatafarra'u alaihi minal kamalati. Jeung urang oge kudu resep, kudu berharap supaya dulur-dulur urang bisa melakukan cabang-cabang iman, maksudna ibadah-ibadah supaya mencapai Islam anu sempurna. Ningali saudara urang can resepeun salat berjamaah, doakeun ku urang, ya Allah muga Gusti saudara-saudara abdi anu can resep salat berjamaah sing resepeun salat berjamaah. Ningali saudara-saudara urang anu can resepeun ngariung di majlis taklim, doakeun ku urang, ya Allah moga Gusti dulur-dulur abdi sing diberikan hidayah supaya daek tolab ilmu, supaya daek salat berjamaah, supaya daek salat, daek puasa dan lain sebagainya. Etalah sakulna mah kitu. Wa qala an-Nawawi sareng parantos nyarioskeun Imam Nawawi rahimahullahu taala fi syarhil arba'in dina syarah arba'in wa Ibnul Imadi sareng Syekh Ibnul Imad al-aula anu paling utama ayyuh maladzalika ala umumil ikhwati. Makna bil akhil muslim dina ya hadis kudu ditujukan atau kudu dipahami adalah untuk semua saudara secara umum, hatta yashmulal kafira wal muslimat, sehingga meliputi saudara dirinya teh baik saudara kafir sareng saudara muslim. Fayuhibbu li akhihil kafir, maka kudu nama urang teh mencintai ka dulur urang anu kafir ma yuhibbu li nafsihi, mencintai supaya dulur urang anu kafir teh melakukan seperti anu ku urang dipika cinta ku diri urang. Min duhulihi fil Islam, tegasna urang berharap urang kudu resep supaya jalma-jalma kafir teh asup kana agama Islam. Kama yuhibbu li akhihil muslimi, sakumaha urang resep dulur urang anu muslim teh dawamuhu terus-terusan istiqomah alal islami, netepan nyicingan kana agama Islam. Walihada sareng ku sabab kitu kana du'a'u bil hidayati lil kafiri mustahabban, maka ngadoakeun supaya jalma-jalma kafir mendapatkan hidayah mustahabban eta teh disunnahkeun. Mudah-mudahan
urang sadayana sing ditetepkeun iman sinareng Islam dugi ka akhir hayat urang sareng pamudah-mudahan iman urang sing tiasa mencapai derajat iman anu sampurna oge pamudah-mudahan dulur-dulur urang anu masih kene belum mendapatkan hidayah mudah-mudahan ku Allah secepatnya diberikan hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu ari iman fi sadril mu'mini eta teh ayana dina jero hate jalma mukmin. Wala yatimu sareng moal sampurna naon al imanu eta iman teh illa kecuali bitamamil faraidi kalawan nyampurnakeun pirang-pirang kaparduan wassunani sareng nyampurnakeun berbagai ibadah sunnah. Ae tegesna biada ihima ngalaksanakeun kaparduan sareng ibadah sunnah tamain dengan sempurna. Ciri iman seseorang parantos sampurna selain anu tadi tos dicarioskeun nyaeta resep ningali saudarana baik saudarana anu muslim atanapi anu kafir memiliki atau melakukan sesuatu anu dipikaresep ku dirina. Oge urang kudu bisa ngalaksanakeun kaparduan sareng pasunatan secara sempurna. Wala yufsidu sareng moal rusak naon al imanu iman illa kecuali bijuhudil faraidi was sunan, kecuali ingkar terhadap ibadah anu wajib sareng ibadah anu sunnah. Ae biinkarihima tegesna mengingkari ibadah fardu sareng ibadah sunnah. Faman naqasa maka sajalma anu kurang paridotan kana ngalaksanakeun kaparduanana ae wahidatan tegesna hiji ibadah anu fardu dikurangan kumanehanana. Misalna salat teh wajibna 5 kali sapoe manehna mah 4 kali atawa ngan ukur 2 kali maghrib we jeung isya salatna teh bighairi juhudin tanpa pengingkaran ai inkarin bi fardiyatiha tegesna tanpa ingkar kana keparduanana eta ukiba maka bakal disiksa alaiha kusabab ngalakukeun kitu. Ai tegesna ala tarki tilkal fardiyati kusabab ninggalkeun eta kaparduan. Jadi lamun aya jelema teu daek ngalaksanakeun kaparduan tapi henteu ingkar kana kaparduanana, misalna kusabab kedua eta mah henteu kufur tapi doraka bakal disiksa. Kunaon mang teu salat lohor lah sangeut urang mah cara rape yakin ari salat lohor teh wajib, yakin wajib pikeun jalma muslim ngan urang mah kabeneran we keur sangeut. Nah eta mah henteu kufur kitu mah sebab masih keneh meyakini kana keparduanana salat lohor misalna. Amma idza taraka faridatan adapun lamun seseorang ninggalkeun kaparduan ma'a inkari wujubiha dibarengan ku ingkarna eta kewajiban faqad kafara maka sungguh eta si jalma teh kafir. Kunaon mang teu salat lohor lah deka sangeut salat lohor teh ari amang yakin salat lohor teh wajib nyaeta teh yakin deka ragu-ragu perasaan mah salat lohor teh da sunnah ting bid'ah buat nah ieu mah kafir. Waman atamma sareng sahajalma anu nyampurnakeun al faraid kana pirang-pirang ibadah anu fardu bi an
addaha dengan cara ngalaksanakeun eta kafarduan teh tamatan dengan sempurna, wajabat maka wajib lahu pikeun eta siman al jannatu asup ka surga. Summa idza atamma sunana, kemudian upama eta si jalma teh nyampurnakeun kana ibadah anu sunnah, faqad maka sungguh zada bakal nambahan fi martabatihi dina martabatna eta si man fil jannati di surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sareng ari Allah eta anu langkung uningan.